Ya Allah, bedas sodako lain non gitu karena lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sodako urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katurungan aku sodako bisa katulungan anakku sodako mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodako khudz min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi sholli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim.